Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Nu Maha Kawasa anu parantos maparkeun rahmat jeung hidayahna ka urang sadayana. Shalawat miwah salam tetep urang katurkeun ka junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kaluargana, sahabatna, sarta umatna tina akhir zaman. Hatur nuhun ka Bapak atawa Ibu guru sadayana. Oge ka sagala tamu undangan anu keur sarau dina ieu acara. Simkuring oge nyuhunkeun hapunten upami diantara ieu aya kalepatan kecap nu kirang merenah. Nepangkeun nami abdi Aisyah Lia Putri Nabila. Abdi salaku wakil siswa kelas 12 dina acara Paturaitineung ieu. Dina kesempatan ieu abdi bade ngawakilkeun siswa kelas 12 dina acara Paturaitineung. Kukituna hayu urang sadaya babarengan ngadangu naon wae sih anu bade abdi katurkeun dina diantara ieu. Hatur nuhun ka Bapak Ibu guru nu dipihormat sareng rerencangan anu dipika cinta dinten ayeuna di SMA Negeri 1 Purwakarta ngaareakeun acara Paturaitineung pikeun siswa kelas 12 anu bade ngalaksanakeun lengkahannya dina kahirupan. Ieu acara dilaksanakeun minangka tanda hormat, syukur sareng nuhun ka Bapak atawa Ibu guru anu parantos sabar ngadidik urang sadayana. Masa 3 tahun di sekolah, ieu jadi bagian penting bagi urang sadayana. Aya rasa bunga, sedih, sareng loba pengalaman anu moal gampang dipoho. Ti diajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, sarta kebersamaan sareng rerencangan anu parantos jadi keluarga kadua. Simkuring oge nyuturkeun nuhun anu sajanjina ka Bapak atawa Ibu guru anu parantos ikhlas ngabimbing urang sadayana. Teu hilap ka rerencangan mugia silaturahmi urang tetep raket sanajan bakal misahkeun diri pikeun milih jalan pikeun ngadeg cita-cita. Mugia urang janten jadi lulusan anu bermanfaat pikeun keluarga, masyarakat, sareng bangsa dan negara. Pamungkas simkuring nyuhunkeun hapunten upami dina sakola ieu aya kalepatan boh dina ucapan boh dina lampah. Mugia Allah Subhanahu wa taala salarasna mere kasempatan urang jadi orang yang bermanfaat. Sekian ti urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.